perasaan ini. Janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, hidupku tentram bersamamu. Ari suarana alus gitu mah mending suang ngamen bae urang teh isukan, tapi ulah di desa urang ngamenna. Hayu, di desa mana neng? Atuh eta suang ka Paniis atawa ka Siguk mapai we jalan eta dua desa eta lumayan lah sugan menang suara rada gede. Tapi suara nengna di beneran heula. Di beneran make naon? Make obeng. Lamun bisa mah pakai curug, lain pakai obeng. Suka mah curug sirumina tah. Tah ayeuna mah mending salagu deui tapi suarana ka enak pisan. Pamerdu dira rame dira yeuh. Neng, hujan tidak ke jero yuk. Ayo atuh udah hujan. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Siga nama ieu loba duit ya budak mora ieu. Biasana budak mora masuk ngendongan duit loba. Soalnya perlu kerjajan jalan-jalan pasti boga duit. Bae ngerepit teangan ah. Bukan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Aing mah geus menang duit lumayan 70.000 ge. Ek satorola ka dodongan aing. Ambil di beda jusu. Tiada badai, tiada bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, Lumayan ge. Kurang godaan ah. Laki nu udah mah ka jeueun. enak loh. Ini usahanya ini. Ini naonnya? Mau bahan kayak gini. Mana tuh sama begini? Rasa begini tuh. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang Merinding. ini naon? Mau bangke dulu. Kamu tuh mau bangke. Merinding tuh. Aing mah boga-boga mah udah jadi ambil benang ke uing ya. Rada motok ieu mah nabung kapiran deh ka Swalanda. Ya. Mau tuh kamu. Bangke. Tuh, danok. Apa bau si Kemi gitu? Bukan si Kemi. Woi, ya kuring. Udah, merinding. Ya, Sieu urang mah teh. Sieu ah. Ya di dieu, danok. Mau bangke deui. Mani montok, mani kieu. Ani bauna teh sarua juga bukan. Mani herang, mani montok. Si Kemi kan bau kelek tak gitu. I love you. Merinding.
Oh, I love you yo. Pindah yuk kemana Oi. dia? Yo ka dieu Pindah, ka dieu. pindah. Pindah tuh kemana? Ayo ya mama Ini nih. merinding mau pindah, Mantap pindah. tuh ya kieu. Orang pindah yuk. Jika nama ayo kita le malas kieu masa bola. Keur mah aya teh jamat kali mun Nah, deui. apa ya malas kieu masa bola dan naon berarti. Iya mana? Ayo kalau rek ari di kemana ya? Hari. 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 Ayo mah. Lain. Mah, bapak rek mangkat. Wayahna si Kasja jaga ulah sampai mumbar teuing. Nah, ayeuna geus urang kurang kumaha ya? Imah geus sigrong, kendaraan geus kabeuli, geus umum lah jeung batur. Hati-hati, kayak mana psikolog datang kumaha. Lamun si kolot datang, lamun setor, wayahna simpen dina peti. Nah, wayahna ladenan kumaha samestina ka orok. Eta da ulang kan bisa kita tah gara-gara si tuyul kolot. Nya tuh dari kitu mah muhun. Yang satu mah si bapak maka teula kahade si kaca ulah mumbar teuing, terus lamun mawa mobil maka hati-hati. Kahade hati-hati di jalan muhun Pak. Nya mah sakedeungnya. Sapean mah erek istirahat. Yuh, aing geus ngago istirahat di kana mah. Tapi aing nyapa kumaha ya? Nya, aing. Bu. Bu, wing lapar. Bu, wing setor. Lapar, Bu. Karena saya kena semangkat, udah gerode. Bu, wing lapar, Bu, wing setor, Bu. Cicing ini ngantuk. Enak ya sih, nak pinggirna. Kok nenen kesebut. Kopi ya tuh. Duh. Sugan mah geus sare, sugan nya jamat teh. Ada si kolot kenyedot, ada buah-buah putel bagus, bukan ngomongin gitu. Ada sila kayak aing mah. Be aku si kolot dia cara namanya. Aduh, aing mah. Coba kumaha geus ieu. Putel ieu mah ieu. Putel teu mah kamari disararetan. Kolot. Udah. Mana loba teuing. Ulah dibeakeun. Waduh, sampai terap. Gak gele deh terapna bege. Ada. Silakai. Coba. Yang mana coba lain nak? 70. Tadi kan? Waduh, beak apa yang bener tanya? Itu saltik. Soal tiku, sampai nongeng-nongeng gitu. Saking nah. Aduh, biar coplok teh. Wah, Gandeng. toh. Geus kan tuh ini. Mau duitnya 70.000, biasa 6 juta 70.000. Ini sekarang deh kontrak. Sini itu camplong ya. Ampun. Terus ini. 70.000 balik kata retak murnya.
Kamari teh retak dan copot. Mana eta teh jadi lem besi. Mainan. Aduh, aing cilaka. Ada pengar. Beak pemajikan aing dicopot-copot ya. Coba. Terus kan juga irit. Bagian yang irit. Udang. Ampun, iya si kolot setelan 70.000. Banyak. Teh yang coplok teh eta. Kamari depan seretak rumah teh. Wah, jeung beli lem besi masih kurang. Terus udang sa. Meja. Wadah bahaya ya. Yuk. Aing mah lagi tambah duit. Atuh aing nu tambah duit teh aing bangkrut. Kumaha eta kakana? Gandeng. Lainnya becek Dori. Ya aing setoran travel. Aya tadi ditunda dinu berangkas. Aing teh pan boga cicilan mobil 2 unit keneh nya teh. Bisa kana aing lah beak kana aing udah meuli. Lain ku kitu. Mana mah ngandang teh meak-meakeun. Kira-kira lebih kurang karandin ditna. Da teu pohon nu da teu nancek Dori aing mah. Aing mah ieu saputing eueuh. Aing mah ada curiga. Nu tadi mama ngahutang duit ka urang teu dibere. Ayeuna bungar. Anu 3 bulan ka tukang tah. Si Wati ngaranna. Urang Cilidi. Heuh nya eta jelema teh hadadak beunghad. Maena ari urang tukang dihutangan duit. Ayeuna urang nu bangkrut manehna beunghar. Sok kumaha carana? Naonnya? Da ari ngadengena masalah kina digawe cek Dori. Urang teh ulah curiga heula, bahaya. Teu curiga kumaha? 3 bulan 4 bulan ayeuna kaligana boga mobil, imah halus mewah. Aing mah ge hayang motor tahun-tahun teu kabeuli-beuli. Aneh heueuh nya. Da si Asuya ge, nu artis teh apanya nih? Si Asuya nu artis. Nu juga bok jagong. Ayeuna teh bangkrut, malahan mah terkait kana hutang Bang Emo. Coba. Nu tadi mah balaleunghan teh nahabet ngadarak jadi marariskin kitu, coba. Makana aing teh curiga. Sae teh awena teh aranna teh Si Sahanya? Wati. oh si Wati. Lalakina teh aranna teh saha? Si Darsono lain. Si Garsona teh. Nu nyane bogoh. Tadi nanya nama tuh udah kali gane beunghar. Ieu buru-buru bogoh ka si Darsono. Aduh, jadi kumaha Dori urang. Bang si Didik be nyanek sanggup. Aing nyelidik teh pan. Mungkin kudu penting sieun aing mah. Kieu bae. Kieu aing boga akal. Pura-pura nganjang kadinya, urang ngobrol bae sampai penting. Panah nu kitu teh sok penting. Tawang si Lidik. Kumaha? Enggak. Ayeuna teh keur usum tuyul heueuh nya. Tuyul. Hah? Aduh, bobo di teh kita makan tuyul asna. Tuh di aing ge bawa mana berangkat teh ku tuyul nya teh. Kumaha geus ayeuna urang teh kapal. Wang si Lidik. Urang datang mah ulah ti sore. Dan nu kitu mah nyokotna penting jam salatan kan itu. Pokona mah sakitaran jam 11 keur memujeunna eta teh. Cenah ge aya akal cenah ge beuki keuyeup meme keuyeup. Anu tuyul teh tadi pancing ku keuyeup wang tewak wang digerus ku aing beunang. Yang jadi bangkrut. Aing teh sieun ku keuyeup teh. Terus kumaha wang si Lidik? Duh, aing mah keur mawa salaki nyelidik kumaha. Aduh. Dori, ada imahnya nih. Aing mah ini aneh curiga. Eta lampu ge kawas gitu. Aing mah Dori aing masih dipake parangku nyane boga ingon-ingon rada mah. Aing mah balik Dori Mas mati. Ya dan ulah ngomong aing boga ingon. Rinding. Lain ku kitu. Dengekeun lain aing nu boga ingon-ingon. Duit aing leungit bae. Boa-boa aya ingon-ingon si Wati si beunghar. Kumaha dadakan? Dori, aing kudu-kuduk merinding deminyaan. Aduh, aing ngaririt. Bau bangke, bau Nyane ieu teu mandi. Nyane mah. Gerai itu boga ingon-ingon peureun. Wah, aing merinding Dori kumaha aing balik teh. Aing mah pusing teu duit ya teh. Dori cicing Naon kami mah keur cicing keur mikiran duit. Nyalalan aing. Abang-abang wis salakian kudu tuang-tuang emangnya jeruk makan jeruk. Teu anak juga. Teu aya. Gandeng anu nyangkun aing. Nyane nani. Nyane
Ane menoel aing ulah sok alesan. Aing rek balik punya di jarang. Jangan kami sorang. Geludang di mana? Tetep bedang beakeun da kabekinya aneh. Embong. Nanti lu cicing lah tuh Cicing aing keunahan ieu kasieun ieu teh bari gagayong. tuang tuang ke pipi aing tadi cenah jeruk makan jeruk ayeuna nyane malik ke pipi aing. Iya antuh hayang Si aneh bang nyane mah pinter ngomong. Cicing balong kabeak kok Arek bakut Nge mangga lamun datang lagi nyane dituduhkeun ka dia kan aku nyane. Arek Dodi ngajak dong. Aing teu bogoh ka nyane ih najis lalala. Tual-tual kana pipi. Tadi tah aing ayeuna mah mitnah deui aing kana di jaman ulah sok tual toel meureun. Kami mah teu noel nyane, mana noel nyane masalah ki aing. Emang itu bari gagayang ge bari tiris ieu. Tiris anu. Dodi, aing mah bener-bener curiga ka nyane teh. Nane boga ingon-ingon aing ditualan bae, boga tadi kayak lainnya nu noelan teh. Enggak, aing mah teu ngomong, aing mah diam. Aing kali kana bangkrut Enggak, asnati. ratu nuhun di bawah wedang aing teh kuat. Aduh, ya kemajuan gini tuh ya kalau aing teh. Beli aing atuh bebis. Aduh, jadi asa 17 tahun. Ada sehari kagen hari lapa yang kayak ada gerakan ini. Nenek punya banyak solusi. Angger gini aing. Halo, cai mati. Cai udah dingin dan aing po. Ya hawa namanya rek aing sama desa saya ya. Saya. Nih, Ya. Alabat, kada. ada di jero nih. Ayah, enggak dia. Talik tong. Si Ujang. Mari Jang, talik Jang. Oma Ajang. Iku mulai kan ini iku. Oma Ajang. Sehat. Sehat nih. Cuman kieu ceuk nih. Mikirnya mau. Ada. Parah nih. Ayo kumaha. Kieu nih. Eta si tuyul teh geuningan hahajaan ceuk nih. Kumaha. Beak sabelah. Nah. Jadi kieu ceuk nih. Geuningan ku si kolot mah bener-bener keterlaluan. Eta teh nih anu indung budak teh pan kamari teh raretak. Anu retak naon. Eta nih paleba pepentilna teh raretak. Terus. Mana jadi sieun cek nih. Dan teu dibayangkeun ku nini. Nyala dong. Kahade nih. Watuk. Terus. Patuk teh nyikikan. Terus. Jadi orang teh sieun bising coplok. Terus. Nah eta sok dibayangkeun ku nini kumaha carana kira-kira eta si kolot ulah loba teh nyedot. Tah kumaha? Ari kitu cara mah kumaha nyangan ge tuyul kolot. Ari tuyul kolot sedotan geus. Anggeus kitu. Jadi wayahna lamun teu ditukeran. Si tuyul kolot eta mah kan ngene. Kumaha? Nyebrot nih, ulah nyebrot. Ngomong nyebrot ini mah. Terus kemana? Apa nyedot nanu mana ya, Pak? Beunah seung itu teh. Dikilokeun dijual ke Amsterdam keur mahal aja sini mah. Geus eta kitu. Lamun hayang teu disedot eta mah awewe nyane ye Jang ya. Nu nyane kira dipikeun. Disedot ae manehna disedot. Da moal aya cek susuan. Nya aya saeutik mah mun mah teh tajem keluar. Aya saeutik mah. Konsekuensina kitu bohongan hayang miara tuyul kolot arina naon teh yang insan teh kudu aya pengorbanan Ada. kudu aya pengorbanan kita Jang ada itu Jang Kadang. Lalaunan bae meni volumena leutik saeutik. Rek digero atuh si tuyul rek digero Urang mah protes ka si tuyul. oke Sok geroan embung.
Protes. Ting kata gunung gede amrag tuyul kolot ayo tuyul keluarnya nih balik ka dia balik ya baliknya. Nah, nyane gini nomon toknya. Tatelat. Tapi iya nah, majikannya nih komplain. Urang ngawilang ini. Nah iya be komplain. Jangan sampai putel susu naknya nih. Aduh. Asok aina mah. Bisi ere komplain, gerah komplain, tak gerah ngomong aina kumaha. Tah, iya kolot. Maneh ari nyedot, baru baheula teh ngomong dengan cuma 4 kali sedotan. Nah, eta sampai rek putel. Ayo jawab. Jawab, Hah, digegel. digegel. Untuk yang nenek punya. Tah, berarti rek putel teh ku huntu. Digegel. Aduh, aing. Tah, nini jadi kitu, gandeng. Gandeng. Aing kembang. Orang punya dayang seri cek nini. Ulah cerik. Ari sebelah si teh cerik. Ieu teh keur cerik ieu teh. Oh, cerik. Ini mah paham dah Oh. anak nini teh kieu teh. Ulah Pantesan. cerik enggak siji. Ulah kenapa anu mana ka cerik tah. Lain cara ni kurang makagugur ni. Kunaha? Lem. Geus aing mah kieu bae. Lamun si Otong putus di tengah jalan, mau bisa, ya, mau bisa. Kena miskin barantak euy, erek miskin. Jadi ayeuna mah geus sakumaha paena bae. Nyanena. Dari nu kieu mah kete pae. Makanan ini hayang teh. Urang mah teu milu-milu. Nah, jadi orang kudu kumaha nih, eta lamun ting-bating coplok, dua nana. Nya urang mau bisa ngenyot. Nya indung sukuna bae dikenyot indung sukuna. Demol sukuna dikenyot kenyane. Ya tengeuna. Yang kumaha ada KTP geus asupnya. Geus arasup kabeh data-data nyane teh geus teu bisa alam rek komplain apapun teh teu bisa. Hese ya. Sarwane tuyul jeung ngomongna. Jangan berharap. Yes. Uing permisi Beni, ari kitu carana mah. Nyana teu rek ngeupulan kami nih gitu. Nyane mun teu ngeupulan disantet ku nene. Tuh aing sudah. Ulang macam-macam mereka dukun teh. Embung rugi urang mah. Yo guys, erek nih. Aduh. Adi ya. Ari manusia tolong. Hayang na instan. Kahade yang tongnya. Aduh. Guys, ini balik. Rek ngilu di kan itu. Elo lah tilu. Ngejot karya. Jak aja. Kaki risik tamu datang lagi. Kali itu indit. Dasar manusia zaman kiwari. Ari nu ngaranna perdukunan. Tuyul teh teu kekal. Manusia mah kudu usaha yang beunghar. Ari geus kanu jalan kos kieu nya. Selamat menikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kami Baraya Salembur Pasawahan menyajikan konten bodoran Sunda di YouTube Baraya Salembur Pasawahan. Kami juga berada di bawah naungan Kampung Pasundan Cisamaya, bimbingan Ibu Hajah Ida Trinoviati. Like, subscribe, komen, dan Baraya Salembur. Oke.